Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kene tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sanaos mung di jamantara ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Dina dinten ayeuna insyaallah urang neraskeun dihanca dongeng anu katuna dina dinten kamari jajarna di pangumbaraan karya Carsun Bakekok bagian anu ka-30 na mangga urang sami-sami ngadangkeun ieu dongengnya. Atuh kituna mudah-mudahan ieu dongeng teh singajantenkeun panglipur kalbu panggeberah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni budaya Sunda nya. Mitra-mitra pribades ngaturkeun nuhun ka sadayana anu tos manco anu tos masihan subscribe-na ngaluangkeun waktosna nya ngadukung kana channel Carsun Bakekok ieu. Mudah-mudahan channel ieu singajantenkeun channel anu langkung majeng tur tiasa masihan hiburan anu langkung sae kanggo mitra-mitra sadayana. Atuh kituna supados teu jangkolong tingkana waktos mitra-mitra mangga atuh urang dilajenkeun wae wilujeng ngadangukeun. Yanti, punten atuh akang bade kapengker heula. Akang mah meuni rurusuhan teuing atuh Kang, ke ngobrol heula atuh di dieu, abdi teh aya rencang ieu. Ceuk Neng Yanti bari nyepeng kana leungeun Pendi. Saterusna Pendi sina diuk atuh teu bisa majar kumaha geek Pendi diuk digigireun Neng Yanti. Teu kenging pake gaya kieu atuh abili aya ningalikeun ke janten fitnah engke urangna. Saha atuh Kang nu ningalikeun, dipayun kapan ku pager benteng. Moal nu ningalikeun atuh. Ceuk Neng Yanti bari ngadila ka Pendi. Atuh puguh we, Pendi teh geus teu bisa ngomong kumaha-kumaha deui lantaran anu ngomong teh eta teh dununganana. Pendi ngabetem. Tok Yanti ngomong deui. Akang teh nembe teh tos di mana kitu? Tos neme teh temuan sareng rerencangan. Oh, ketemuan sareng rerencangan. Di mana kitu pepenakanana? Aya bepenak namanya tadi kape. Ceuk Pendi teu ngabohong. Memang aya naon kitu Kang? Nya eta. Aya sakedik padamelan kanggo akang. Oh gitu. Memangna padamelan naon kitu? Ari padamelanna mah nganteur nya ieu nganteur pripat. Oh gitu, saha nu pripatna nu guruna tuh? Nya rerencangan. Akang mah mau nganteur-nganteur hungkul. Ceuk Neng Yanti bari na hatena mah pok ngomong. Tetela Kang Pendi teh teu jujur ka aing padahal mah manehna nu jelas-jelas arek ngaguruan pripat nah nya make jeung teu jujur sagala. Era atawa kumaha atuh? Atawa disumput-sumputkeun kitu geuning. Ceuk Neng Yanti. Neng, kunaon make jeung ngaulang? Henteu Kang. Abi teu puguh keur pusing Kang ieu teh. Ceuk Neng Yanti mimitiin. Memangna pusing kunaon kitu? Teu pelajaran Kang. Mata pelajaran teh beuki dieu teh beuki pusing wae geuning. Memangna mata pelajaran naon sih? Mun ayeuna katambi deui ku bahasa-bahasa Jerman Kang. Bahasa-bahasa asing anu memang abi mah nya istilahna mah teu ngartos. Pendi ungut-ungutan.
Terus Neng Yanti ngeluarkan buku. Anu memang ngahaja dibawa kadinya rek mancing ka Pendi. Cik bisa atawa henteu atawa ngabejaan atawa henteu persoalan anu kumanehna ayeuna. Memang keur dilakukeun. Barang ningali buku Pendi neuteup kana buku. Eta mah geuning bahasa Jerman nya. Nuhun Kang, boga bingung anu pusing pisan. Ceuk Neng Yanti deui. Bari dina hatena mah pok ngomong. Jika Pendi teh rek ngabejaan moal. Manehna teh aing yakin manehna pinter kana bahasa Jerman, bahasa-bahasa asing, lebih teu nguasai sababaraha bahasa. Mantak wani manehna jadi guru privat oge. Ieu Kang geura ieu. Cek Neng Yanti bari mukakeun buku. Tadi teh kan aya soal Kang. Tapi kada diisina nganggo bahasa-bahasa bahasa luar, bahasa Jerman, bahasa Korea, sareng bahasa-bahasa nu sanesna. Mana abi teu ngartos deui kumaha itu. Pami akang gadura rencangan anu tukang privat mah atuh cobi Kang. Pendi ngahulang. Manehna kudu kumaha? Nah manehna kudu blak-blakan ngabejaan atawa manehna tetep ngakukeun teu ngarti kana bahasa anu disebutkeun ku Neng Yanti tadi. Neng Yanti katingali nyabak tarang. Meni teh nu kieu hungkul geuning. Cek Neng Yanti. Padahal mah Neng Yanti teh pura-pura mancing supaya Pendi teh ngomong jeung ngabejaan ka manehna. Ari ningali kitu mah Pendi teu tega. Ningali Neng Yanti ngahruk bari neuteup kana buku ai tarangna bari dicabak. Nanakeun Neng Yanti teh cek manehanana puyeng. Neng Yanti. Kumaha Kang? Cobi ningali bukuna atuh. Manawi kitu margi akang kantos maca anu kana dieu teh kapungkur. Ieu Kang ieu. Neng Yanti bunga. Ai dina hatena ngomong. Teh lah dengan Kang Pendi teh. Ningali aing gawas kieu mah geuning tetep bantuan. Cek Neng Yanti. Katingali beungeutna marah mah. Anu mana ieu teh? Tah ieu Kang. Harita pas dibaca ku Neng Yanti. Pendi ungut-ungutan. Nandakeun Pendi ngarti karena naon anu dibaca ku Pendi. Tapi ku Neng Yanti. Tapi tah ieu teh kadana kumaha atuh ieu teh? Oh. Ieu mah sapertos ieu deui atuh ieu mah tata bahasa deui panginten. Nya istilahna mah emang teu sadaya bahasa-bahasa asing tiasa dimengerti. Eta mah khusus orang-orang anu memang paham kana bahasa-bahasa ieu. Tapi nya ari anu kuliah mah tangtosna dipelajari supaya bahasa-bahasa ieu kosabasa teh kosakatana sami tur tiasa dimengerti gitu. Nuhun tapi eta masalah kosakata kumaha atuh Kang? Kieu geura ieu. Tolong harita Pendi. Macakeun anu aya dina buku eta sakalian jeung eusina. Ari Neng Yanti sajeroning Pendi maca teh lain nempo kana buku. Tapi neuteub kana palebah beungeut Pendi anu keur manco ningali kana buku. Tah kieu Neng Yanti. Ari Neng Yanti teu nemalan. Manehna masih kene anteng neuteub kana beungeut Pendi. Yanti barang ret harita katingali Neng Yanti keur neuteub ka manehna. Pani seukeutna keranan. Atuh geus teu bisa dihindarkeun deui. Dua pasang teuteupan harita bantrok. Pendi karasa ting sariak. Asa teu puguh rasa, jantungna asa rek copot. Kang. Kumaha Yanti? Teu sangki geuning. Naon kitu? Mohon akang. Maksudna Pendi bingung.
Yanti teu puguh ngomongna ujug-ujug ngomong kitu. Lain kana fokusna manehna maca kana masalah bahasa. Kang, Kumaha kitu? Cek Pendi neuteuk. Akang hebat. Hebat kumaha? Eta geuning ngartos kana bahasa Jerman. Ih, akang teh kan tadi oke tos nyarios. Akang kan tos maos buku-buku bahasa Jermannya. Namina nuju alit mah asana mah gitu gampil gitu, tapi da ayeuna mah tos dewasa janten kumaha nya? Ceuk Pendi ngangles anu teu asup akal aing nganglesna teh. Ari Neng Yanti imut teu kapapanjangan harita ngan manehna yakin dina hatena Pendi lain jalma sambarangan. Tapi dibalik eta Yanti hayang apal anu leuwih lanjut ka Pendi. Nah, Pendi teh saha nu sabenerna? Lamun kieu mah digana aing kudu leuwih nyelidiki Kang Pendi. Lamun peuting sok ka mana manehna teh. Aing teu percaya lamun Kang Pendi lulusan SMP mah keukeuh sigala kumaha oge. Sabab lulusan SMP sapinter-pinterna ge lulusan SMP moal pinter ngaleuwihi anu sarjana. Nya meureun aing kudu ningali saha babaturanana aing kudu nanyakeun. Pura-pura aing babaturanana Pendi. Ceuk manehna. Ceuk Neng Yanti bari ngahulang. Ari Pendi ningali Neng Yanti ngahulang teh pok ngomong, Yanti, kunaon bet ngahulang kitu? Henteu Kang. Atuh akang kumaha nya bade ka pangkal heula atuh. Bade cucul-cucul heula ieu teh. Oh, nuhun atuh Kang garisan ieu teh geuningan tos wangi oge. Ceuk Neng Yanti manehna ge sarua bari cengkat. Ari leungeunna tetep nyokal kana leungeun Pendi. Bangun embung ditinggalkeun ku Pendi. Kang, Kumaha? Ceuk Neng Yanti ujug-ujug seuri we. Mangga atuh bade kapangker heula. Ceuk Pendi bari ngalaan leungeun Neng Yanti anu masih kana montel. Sot harita leungeun Neng Yanti lesot. Pendi ngaleos ka belah tukang nguriling. Maksudna arek jalan panto dapur. Are Neng Yanti neuteup bari imut ngagelenyu. Manehna ngarasa bungah lantaran tetela Pendi geus ngabejaan bahasa-bahasa anu memang ku manehna dianggap sulit. Pamirsa sadaya, kacaturkeun tilu poe ti harita. Pendi arek pamitan kanu jadi dununganana yen tina poe harita manehna arek mulang heula ka Garut, arek minta izin mulang heula ka Garut 2 poe atawa 3 poe mah cenah. Lantaran geus aya kana 3 bulanna manehna teu mulang ka Garut kana jadi kolotna. Katingali di tengah imah Pak Subrata jeung Ibu Nuri katut Neng Yanti keur ngarariung bari ngararobrol. Pok kadenge Pak Subrata ngomong kana jadi anakna. Kumaha Yanti? Kuliah teh, Beuki dieu teh beuki sulit wae aya Mak. nya wajar. Beuki tingkatanana luhur nya tangtuna oge beuki loba pelajaran anu memang teu dimengerti meureunan. Tapi lila-lila oge meureunan nya bisa ngarti. Nya, kumaha ari itu tuh saha Mang Pendi teu nahen teu bawa mobilna. Kang Pendi mah meuni asa bageur pisan mah.
Bu, bagir teh bagir kumaha? Nya maksud teh Kang Peni mah benten sareng supir anu lainna. Nah kumaha kitu bentenna? Nyari Kang Peni mah, Mang Peni mah nyenak mobilna teh lemes gitu. Pokona mah raoseun, Ibu. Nya syukur we ari kitu mah. Nya syukur ai kitu mah kapake mah atuh. Nya nya meureunan ayeuna teh bagian karunya mah tah amanna meureun kudu bagian gajian lain ayeuna teh tanggal 3 meureun sugan. Oh nya keun heula. Ke sore lah. Barang keur kitu katingali. Aya nu keketrok asup ka ruangan. Geuningan Mang Peni. Aya naon Mang Peni? Punten Pak, area picariosin ieu teh. Oh, nya teu sok atuh ka dieu. Ceuk si ibu harita. Nyaeta Ibu Nuri nu jadi pamajikanana Pasubrata meuni wae hewearna kelahanan. Hatur nuhun. Harita Peni asup ka jero ruangan. Kek Peni diuk dina tembok. Ulah dina tembok atuh sok. Tah itu kursi kan masih kene kosong, make jeung dihandap deui. Biasa di dieu. Ulah. Sok di ditu. Nya mah dikawas jeung saha wae sok di dieu tuh na kursi ih. Meuni Ari Yanti kur tibah neuteub ka Peni. Ari ngomong mah henteu. Ari hatena mah hayang manehna ge milu ngomongan pedasieun kudu jadi kolot. Atuh sanggeus kitu Peni cengkat tina diukna. Pinah kana kursi sajajar jeung dununganana. Naon ieu teh maneh jiga anu serius arek kumaha? Aya piobrolkeun naon kitu Pen? Peda eta meureun can gajiannya. Sanes Bapak, sanes ku masalah kituna. Namun abdi teh gan dina dinten ayeuna teh aya rencana bade mulang heula ieu teh ka Garut. Oh, bade mulang heula. Nyakeun bae ari kitu. Tapi Bapak rek nanya ieu teh. Kumaha ari di dieu betah? Nya ari di dieu mah damel mah alhamdulillah Pak betah. Oh, nya syukur atuh. Nya bisi aya keluhan nanaon mah tinggal ngobrol ka Bapak gitu. Bisi aya nu teu cocok, ai masalah gawe mah nya aya cocok aya teu cocok na meureun. Daripada jadi beban mending keneh ngobrol daripada jadi pangbaluh mah. Muhun Pak, atur nuhun pisan. Ceuk Pendi meningkat tengkuhna keranan. Berarti Jang Pendi teh geus aya 3 bulan di dieu teh nya. Kirang langkung 3 sasi Pak. Panginten sareng ayeuna teh 2 sasi lah. Oh nya 2 sasi. Benar. Ceuk Pendi harita ngomongkeun 2 bulanna. Memang di dinya teh kakarak aya 2 bulan. Jadi poe ayeuna jam sabaraha kitu rek mulang teh? Paling oge engke 9:30-an Pak. Oh 9:30 nya. Di mana kitu di Garuta teh Pendi teh? Abdi mah di Garuta teh di Sukawening, Juragan. geuning di Sukawening. Sarua meureun jeung dulur Ibu atuh di Sukawening mah. Dulur Ibu ge aya di Sukawening muka toko malahan. Oh gitu. Nya di Sukawening teh sarua muka toko, hareupeun pasar pisan di dinya. Oh, Pendi harita molohok. Lantaran tetela Ibu Nuri teh nyetana dununganana boga dulur cenah di Sukawening. Ari Neng Yanti curing hak. Manehna asa boga jalan hayang milu ka Pendi turug-turug cenah aya dulurna di Garut. Oh, nya Umi. Kaleresan abdi teh nya kedanana mah enjing. Aya acara di Garut. Acara di mana? Ya sareng rerencangan di kampus gitu. Tah kaleresan Kang Peni bade uwih, kumaha pami sareng atuh. Gebeg. Pendi ngagebeg. Lantaran tetela
Neng Yanti teh teu bohong nyebutkeun hayang milu ka Garut teh bener. Tapi Pendi teh loba omong. Ngadengekeun we Pendi. Ah, meureunnan kumaha atuh ari babaturan? Ari babaturan mah nya rerencangan mah aya nu tos angkat ayeuna atau nepi angkat enjing gitu. Nya abi daripada enjing angkat nyalira ka ditu mendingan ayeuna ku Kang Pendi ku Mang Pendi dijajabkeun heula ka ditu teu acana ka tempat ieu mah rerencangan. Oh, Nah, aya acara naon kitu mah ikut jauh-jauh teuing di Garut di Tara-Tara. cek imungna kerung. Duh atuh Umi da ti kampus. Oh, di kampus. Kan bahaya tuh ari di kampus mah. Sabaraha poe cenah. Duh kasabaraha dinten nya saberesna panginten duka 2 dinten duka 3 dinten. Nya lamun 3 dinten mah meureunan mulangna bisa dibareng deui jeung Pendi berarti. Nuhun kitu awarasan atuh ari Mang Pendi bari uih mah Kang, Mang sakantenan atuh dijawabkeun ke abdi nya. Muneng. Cek Pendi ku sakitu aya hatena manehna geus ngomong. Menang jalan geuningan ku aing hajat dibawa kalah ka rek milu di aduh aing kumaha ieu teh. Cek Pendi na hatena mah gugulunuk. Ngan pedah teu loba omong we. Katingali Neng Yanti menika Cidabungahna. Beungeutna marah mai lantaran dibere izin ku nu jadi kolotna. Ai kitu mah atuh abdi bade salin heula atuh Mang antosannya ieu nganggo mobil ieu we. Cek Neng Yanti. Manika cida atohna pisan. Nyasal sewe atuh mani gurung-gusuh kitu. Nyaha meh dugi ka dituna teu ieu teuing teu siang teuing atuh da mah. Bapakna Pasubrata teu ngomong deui. Sangeus anakna ngaleos init ka kamar nyebutna rek cucu-cucu. Sangeus kitu Pasubrata pok ngomong deui ka Pendi. Nya atuh ari kitu mah. Ai arek mulang ayeuna mah sakalian atuh Bapak nitip Neng Yanti. Cenah nu rek ka mana ka Garut cenah aya acara ti kampus. Mohon Pak sakantenan atuh ai kitu mah. Tapi nya tah ieu Bu pangyanakeun itu Bu kantong tuh dina luhur meja di kamar atuh. Cek si bapak nitah kanu jadi pamajikanana nyokot tas dina luhur meja. Tirilik si ibu harita asup ka kamar. Tekung si Lila geus balik deui bari mawa tas anu warna hideung. Song dibikeun kanu jadi salakina. Ih bapana ye. Jang Penny teh di dieu geus aya 2 bulannya. Bulan teh heula teh diga narima gaji tawar teu acan. Atos. Oh nya syukur atuh. Maklum ai bapak geus kolot jadi poho. Atos Pak. Ayeuna berarti sebulan. Tah ieu ya. Juragan Subrata ngaluarkeun duit sagepok. Teuing sabaraha jumlahna. Jang Penny sakalian bapak nitip Yanti. Tah ieu Kang uang jalana jeung ongkos jang jajan jeung dahar di jalan tah. Duaan jeung Neng Yanti nya. Tah ieu meureunan di dieu pokona mah dina gunukan duit ieu teh aya gaji Penny lah pokona mah. Tinggal dieukeun. Ieu teh meni seueur-seueur teuing Pak. Nyakeun bae pokona mah eta mah. Sagala rupa di dinya sesana canak pasihkeun ka sepuh Penny. Duh, nganu teu nuhun pisan atuh Pak. Nya. Cuk atuh ayeuna bisi rek beberes mah. Ceuk Pasubrata harita. Nah, wartoskeun we salam gitu nya ti Bandung gitu ya ti Bu Nuri sareng ti Pasubrata. Mohon Bu engke diwartoskeun ka pun Bapak, pun Biang. Insyaallah. Ceuk Penny harita.
bari ngaleos ka tukang sanes pamitan ka nu jadi dulungan anak. Maksudna arek beberes cucu-cucu jeung moal kantong segala. Para mitra sadayana, Pendi jeung Yanti anu geus siap-siap parek arinit ka Garut. Katingali Pendi make kameja warna kotak-kotak. Ari kahandapna make calana katun coklat ngora. Es tuning katingalina teh siup tur gagah. Ari si bapa atanapi Pasubrata anu keur ngajara ranteng duaan jeung anu jadi pamajikanana ningalikeun ka Pendi anu memang make pakaian teh katinggalina necis nakaranan sanajan eta pakaian teh lain pakaian anu utuh. Pok dina hatena ngomong, ieu budak teh teteh lah boga pangawakan anu hade. Jiga-jigana ieu budak teh lamun dipake pamingpin jeung dina tata bahasana oge ieu budak teh merenah. Lamun ku aing diasupkeun gawe di tempat pagaweannya tadi kantor. Kira-kira daekeun tawa moal ieu budak teh. Ceuk Pasubrata barang ningali tampilan Pendi kawas kitu, manehna muji tur boga niat. Manehna rek ngajak Pendi gawe di kantor anu memang dipegang ku manehanana. Papana, Kumaha? lain eta Cang Pendi mun teu siga-siga lain saliwat mah siga lain supir, Pak. Nya eta. Bapak geus ngobrol, geus ngomong dina hate cekeng teh. Ieu budak pantes lamun diasupkeun digawe di kantor. Nya nya. Teu saliwat oge meuni eueuh potongan supir eta. Bener cobaan atuh patanya. Ari sakolana mapan di mana cenah? Nya eta isa nu jadi kendalana teh sakolana manehna teh. Sakolana teh di cenah mah teh lulus SMP cenah. Ya SMP we meureun kitu. Tapi hayang nyaho kabeh. Ceuk si bapa anu masih ningalikeun ka Pendi jeung anakna anu geus pamitan. Tekung silila geuleyeung mobil kaluar ti halaman. Atanapi pakarangan imah manehanana. Nuju ka belah wetan, nuju ka kota Garut. Sanggeus kitu Pasubrata jeung nu jadi pamajikanana ararasu. Geek dariuk dina kursi. Terus Pasubrata ngomong kana jadi pamajikanana. Nyangke lamun balik di ka dieu. Bapak yakin manehna boga otak nu hebat. Dina tata bahasana merenah. Teu siga-siga budak anu teu sakola. Tapi jelas nunjukkeun eta budak teh boga sifat kapemimpinan. Yakin, Pak? Bapak yakin. Bapak saumur-umur hirup di kantor. Apal sifat-sifat jalma anu memang pinter jeung nu teuna. Ceuk Juragan Subrata yakin yen Pendi jalma lain jalma sembarangan dina masalah pangartina eta Pendi bisa dikondisikeun cenah ceuk manehna. Nu penting Pendi bisa nurut, nu penting Pendi bisa ngarti, tangtu bakal berjalan lancar. Kitu ceuk bapana ngomong kana jadi pamajikanana. Ari Pendi anu keur diupatna ku Juragan Subrata jeung Ibu Nuri.
harita nyemprung mobilna ka belah wetan nuju ka Kota Baru, ka Kota Garut. Asup ka jalan tol, sanggeus kaluar ti jalan tol, mobil nyemprung terus ka belah kulon tapi ka belah wetan, ngaliwatan Kota Cicalengka. Teu karasa di jalanna. Maklum, jalan masih kene kosong, encan loba macet. Harita mobil geus nepi deui ka Kadungora. Di Kadungora Pok Yanti ngomong ka Penny. Kang, mampir heula yuk. Kemana? Ya ke rumah makan atuh. Oh, lapar? Henteu, aya lapar mah. Cek Neng Yanti jemedut. Teuing jemedut kitu atuh ngewa. Ih, udah mah sok kitu akang mah. Cek Neng Yanti bari nyiwit ka Penny. Aduh. Make jeung nyiwit atuh ah. Duanana katingali uplek. Sigah kabogoh anu keur di kan pikandrung. Duanana hareureuy. Penny bararungah we duanana teh dina mobil. Mobil ngaleo ke belah kenca, asup ke hiji rumah makan. Pok Neng Yanti ngomong. Kang, yah, urang heula. Penny teu ngomong. Terus mugakeun panto jerut duanana tarurun. Sanggeus di luar Neng Yanti nyampeurkeun ka Penny. Seperti biasa, leungeun Penny digandeng ku Yanti. Sanajan diulah-ulah oge, Yanti teu ngagugu tetep we. Leungeun Penny dikeukeuweul. Gek duanana sanggeus asup di jero restoran, darariuk dina kursi. Bari pesen dahareun anu kumanehna diperlukeun. Sanggeus beres dahar duanana ngarobrol. Bari istirahat. Pok Neng Yanti ngomong deui. Kang. Kumaha? Abdi teh tadi teh padahal mah bohong. Maksudna? Dat aya acara di kampus atuh ka Garut teh. Atuh kumaha atuh? Ceuk Penny bengong. Nya, abdi mah bade ngiring we ka bumi akang. Aduh, Yanti, kunaon atuh? Nah, akang alim kitu dituturkeun ku abdi. Sanes kitu. Namun, asa teu raos da. Sajabina bumi akang mah asana teh teu pantes teu loyog di anjangan ku Neng Yanti. Nah nyarios kitu. Nya asa teu raos we ka akangna atuh. Teu raos atanapi akang alim dituturkeun ku abdi. Ulah kitu henteu akang mah. Naha atuh? Ceuk Neng Yanti semu baeud. Nya. Akang mah kitu wae. Ceuk Neng Yanti harita merenying. Teu sigah budak leutik anu hamenta jajan. Iya satu ka abdi hoyong kenal sareng nya ramana Kang Penny sareng ibuna. Penny teu ngajawab. Sanajan manehna ngajawab bagi percuma. Neng Yanti bakal tetep ka manehna milu. Komo ayeuna geus aya di Kota Garut. Atuh kapaksa sanajan hatena rada kurang panuju. Dalah di kumaha Neng Yanti geus aya di Kota Garut mah mungkin balik deui ka Bandung. Nya atuh ari kitu mah. Tapi nya akang mah da sakitu kayaanana. Terang nyalira lah panginten di Garut di kampung kumaha. Ceuk Penny. Akang mah nyarios naon weh pokona mah. Ini kadinya deui.
Neng Yanti beri neuteup ka Peni. Atuh dua teutepan harita diadu deui wae. Duanana harita ngageter. Bari galecok dina hate sewang-sewanganana. Tekung silila duanana cararengkat sanes mayar. Urut daharna di restoran. Duanana pageye-geye asup deui kana mobil. Perengbeng mobil maju deui ka belah kulon atarpi ka belah wetan. Nyaeta nu maksudna arek nuju ka daerah Sukawening Garut. Mobil geus asup ka kota Garut. Ngaleok terus ka belah kenca. Asup ka daerah belah kulon di kota Garut. Mobil asup ka daerah Jalan Sukawening jalur 07. Kang, Kumaha? ulah cepet teuing atuh jalanna. Mobil dikenoran. Bade kumaha kitu? Nya kitu hoyong ningali pemandangan-pemandangan di dieu mending katingali Sik. Teu riis kieu raoseun Kang. Nya kieu lah hari di kampung mada. Mun tapi da raoseun. Ceuk Neng Yanti. Bari ngadeuketan kana awak Peni. Sirahna nyarane kana tak-tak Peni. Atuh puguh we. Peni anu keur nyetiran teh teu puguh rasa. Sabab hawa anu seungit tina awak Neng Yanti asup kana irung manehanana. Hate Peni deg-degan sanajan kumaha ge manehna lalaki anu normal. Ai kitu-kitu teuing mah nya tetep we boga rasa deg-degan, boga rasa anu lain anu araraneh karasa ku manehanana. Kang, Ceuk Neng Yanti bari ngusapan kana pingping Peni anu keur nyejek gas. Kumaha Yanti? abdi mah geus meni asa bahagia pisan Kang. Kacida pisan bingahna. Maksudna kumaha ieu teh? Ih, akang mah mun ngartos. Nya akang pan teu ngartos atuh. Cobi jelaskeun kumaha. Handa sesat tukang ngajelaskeunana.